Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng mitra neuraskeun hanja garapan carios kalayan judul Jago Bojong karangan Bapak Kak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra bagian anu kadua. Sok mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos marangga kasadayana. Akang nyabak uyur kuda, nah salah gitu. Pang kudana oge ngajere teh geni, nah aduh rajin gitu. Si Udi bari neuteup, kawas nu nguntup deui. Sanajan eta jelema cangkung gede jeung nyoren bodogo. Hei, sagala oge kudu nyahonya, si lain ngadenge atau acan. Ya sidar tak jago bojong teh. Awas ya, si ayeuna kahareup teu meunang nyacamba. Siga nu ngoa ka aing teh nya, sangaran si lain. Akang jago bojong teh geus ngadenge kuring oge Kang. Tapi can torang gelutnya akang, lamun hayang torang ngaran kuring pek dengekeun nya ieu nu di ngaranan si Udi tukang adu deh. Jawab si Udi bari nunjuk dadana sarta dangah sagala rupa. Iditu namah nembongkeun ka wani meureun. Ari eta batur si lain saha euy? Ceuk Kang Darta bari marongga Den Jahya bari ngareret ka luhur ka handap kawas nu naksir. Nya ieu dunungan kuring nu jenenganana Den Jahya. Tuh manika sep kitunya. Arjuna lamun dina wayang dia mah. Ari akang si Aswata mah hihihi. Ceuk si Udi bari seuri. Ayeuna urang geus pada nyahonya. Nyaho di ngaran, nyaho di rupa. Sakali deui panggih bedog jeung beureup anu nyarita. Ngarti? Ceuk Kang Darta bari ngaleos duka ka mana. Da leumpangna teh kawetan heula terus ka kaler. Kumaha tah Udi? Teu pupuguh jal boga musuh urang teh. Ceuk Den Jahya bari ngahuleung tanda nu bingung. Make borangan-borangan ceuing jen. Kahiji urang teu masang goreng ka manehna je. Kaduana manehna sorangan nu disosorongot jeung ngancam sagala rupa. Sawios lah bila kadaro saurang moal matak pegat beung sugan. Ari maneh Udi? Siga bisa main po ayeuna mah euy. Diajar di mana? Teu sulit den. Milari guru mah cibacan beak muridnya kalaka beak guruna. Jawab si Udi bari seuri. Kumaha kitu? Ceuk Den Jahya heraneun. Margi guru abdi oge mau den. 12 tahun abdi guguru ka anjeunna. Ngan anjeunna teu nembongkeun maneh den. Yen dina sua bencama geus teu asing deui. Pendekna mah geus masagi.
Tapi teu cara batur ngaji guna. Ih, ieu mah ngahepe bae sigana aja. 12 tahun saban wengi abdi diajar. Teu udu rada mukaha oge den. Moal sieuneun teuing sugan ngan hanjakalna je. Muridna ngan abdi sorangan. Pajarkeun teh bisi kaburu bae cenah. Ieu pangarti teh kudu diturunkeun ka batur. Sabab lebar meunang ngulik kudu leungit bareng jeung maot mah. Ya kitu den. Anu kalampahan ku abdi mah ngeguguru menca teh tapi ka maot guruna. Atuh buku bae abdi teu berat mamawa ku pangarti mah. Ngaheot den. Ayeuna mah teu borangan cara baheula. Cukuplah moal nyusahkeun teuing ka aden lamun gelu je. Ceuk si Udi bari seuri. Syukur atuh Udi, hari kitu mah ngan kana naon urang balik teh. Jawab Den Cahya bari neuteub. Urang kana sado bae nya den. Marah enggal sareng teu capek deui. Pek atuh ngagarwan tukang sadona Udi. Jawab Den Cahya bari lura tereret ninggalian salelewek stasiun Bandung. Bet beda jeung waktu manehna indit tidinya. Jadila sadona menang. Aduh celak Den Cahya tumpaknya kitu deui si Udi. Di jalana teu kacatul. Kalemburna geus tepi. Aduh maranehna turun bari mayar ongkos sado. Geus kitu kakara lempang muru ka bumi ramana. Anu harita kasampak keur calik di kamar payun ngabaheuhai dina kursi. Mama, ieu abdi mama. Ceuk Den Cahya barang jolo oge geus ngagorowan ka ramana. Anu harita keur calik. Cahya geuning. Bage ya anaking. Yap kajero. Ceuk ramana. Bari neuteub ka puterana teh ngalimba. Gancang Den Cahya ka jero. Seleundeum munjungan heula ka kolot teh manihor mah. Geus kitu kakara diuk mayunan ka tuang rama. Digigireun Den Cahya teh si Udi mani mendeko. Adu bok rama Den Cahya harita nyarios deui. Kumaha anaking di pangumaraan teh teririwit? Ceuk ramana bari neuteub siga nu sono. Aya pangesto mama, abdi teh ginanjar kawilujengan. Atuh kalintang abdi jongjona dina ngulik pangartos teh. Abdi kalintang bingah na atos nedunan pamundut mama. Syukur atuh. Ngan sakitu mama minta teh. Ayeuna mah geus tentrem kaayaan hate anu malang ka anak teh. Lantaran hidup ngagugu jeung tilawat ka kolot. Nuhun anaking. Sakali deui mama ngahaturkeun nuhun. Jeung ngarti mama oge yen hidup teh kurang hiburan. Da puguh aya di gunung. Mangka lain lalakon sakedeung 12 tahun teh. Ngan nyaeta atuh da mama oge manusia. Ari salah mah teu luput deui. Sabab nyakolakeun hidup teu luhur cara batur. Da ceuk rarasaan mama mah rek nyiar naon deui. Kahiji sawah lega, duit loba, teu kakurangan nanaon. Jadi nu perlu teh pibeukeun urang balik. Sabab aya bakal kudu aya bekelna. Tah naon keur bekel paeh teh. Gitu pikiran mama waktu harita. Tapi mama henteu mikir yen ilmu teh loba. Loba anu perlu disiar ku urang teh. Lain soal agama wungkul, lain pibeukeun paeh wungkul. Sabab samemehna paeh teh anu yakin urang hirup. Tah kudu kumaha jeroning urang hirup teh anaking. Teu aya deui
urang ulah aya kapetolanana, sangkan salamina teu kakurangan ku ilmu, teu kakurangan ku harta banda. Eta ilmu panemu jeung harta banda teh keur amal ibadah urang nu soleh. Tah itu anaking kahayang mama teh. Ayeuna saolah-olah hidup 12 tahun dihukum, dipiceun di tempat anu jauh ka ditu, jauh ka dieu. Kurang hiburan, kurang kagembiraan. Pek ayeuna gera hiburan geus di Bandung mah anaking. Tah aya keur pibatureun ulin mah si Udi, ceuk Haji Abdullah. Bari ngareret ka si Udi, neruskeun omonganana. Udi, lamun Den Jahya hayangeun muter-muter kota Bandung, boh berang atawa peuting ander-andernya. Mangga, Mama. Jawab si Udi manilekoh nyebut mama teh. Kawas ka bapana bae, da geus tuman ti tadi na meureun tara nyebut juragan. Kumaha ari Ujang hayang hiburan? Cekramana semu deudeuh pisan ka putrana teh. Lantaran beuki dieu teh beuki lungguh jeung beuki hormat ka kolot. Kantenan bae hoyong mah mama. Kahiji ulah tepi ka teu aya katerangan di daerah sorangan. Kadua etang-etang mencarkeun emutan bae. Kitu oge teu lesot di widian henteuna ku mama. Jawab Den Jahya mani anca nyariosna teh. Ish, tangtu bae di widian mah. Tapi ulah ninggalkeun nu lima waktunya. Eta mah kewajiban urang umat Islam kudu ngalakonan kitu. Ngiringan mama. Jawab Den Jahya budina marah mai. Atuh, pek leureuh heula mah. Engke urang syukurannya. Urang geus bisa balik kalawan aya dina kasalametan. Ari peutingna mah pek bae rek ngalantung oge kahiji caang bulan, kadua sok rame malam minggu mah. Ngancek mama oge ulah sorangan kudu dibaturan ku si Udi. Ceuk ramana bari imut. Mangga mama. Jawab Den Jahya bari terus amitan sarta ngaleos ka jero imah dituturkeun ku si Udi. Den, ieu kamar kanggo Aden deh. Daku tuang Rama geus diatur. Ari mama mah anu itu tuh sareng kamar abdi nu dipayun. Ceuk si Udi bari tutunjuk. Nah, ari maneh misahkeun maneh ka kamarna ditepas Udi. Ceuk Den Jahya heraneun. Ih, abdi mah dongkapna sok tengah wengi bae Den. Janten hawatos ka tuang Rama ngalaan durak. Aduh, lamun kitu mah tara ngurus ka mama tehnya. Ish, kantenan bae ngurus mah. Nyumawi sok dongkap tengah wengi teh. Mios na oge sabada isya. Tangtu bae Den. Mios wengi mah dongkap na oge wengi deui. Aingan atuh. Ari kitu mah angke oge urang indit bada isya bae nya Udi. Kumaha maneh salse peuting angke. Kantenan salse mah Den. Abdi mah saban wengi oge salse. Namun ari Aden moal capek teuing. Sanajan karek datang ti Tasik oge teu capek Udi. Sabab kana kareta api. Jawab Den Jahya bari terus meresan pakeanana anu dibuntel sarta sup ka kamarna rek leureuh heula meureun. Ari si Udi leos ka dapur rek nyang. Bedug di masjid ditakon nandakeun waktuna isya.
Burudul nurek sarolat ngagalober make sarung. Lila geus balik deui keluar. Di eta masjid sabadana salat Isya. Maladen Cahya ge bijil dituturkeun ku si Udi. Sup arasup ka imahna kawas rek disalin heula. Da teu lila kalaluar sarta salalin pakaian ayeuna mah teu di samping. Tapi marake calana sigana teh saged pisan. Oreng harita Den Cahya rek jalan-jalan ka kota. Hayang nyaho ti beutingna. Sanajan waktu harita masih kurang kasanian. Tapi henteu burung mungpung ka kota pati ngaarabrua. Keur mah poe gajihan katambah keur gede bulan. Atuh moal salah deui. Lamun loba nu ulin teh ting ngarabrua ting ngarabring kawas anu ngagorombol salembur-lemburna. Den, rek ka mana urang teh? Si Udi bari neuteup ka Den Cahya. Eta pikiran maneh hayang ka mana Udi? Urang lalajo ronggeng bae yu Den. Ceuk si Udi bari seuri. Nah layo ronggeng. Naresep kana ronggeng maneh teh Udi. Jawab Den Cahya mani olohok. Teu sangka si Udi nyarita kitu. Nyaresep bae abdi mah Den. Sabab wayang mah langka aya. Jeung tepi ka subuh deui ngaganggu ka mama. Ari ronggeng mah henteu sapeuting aban. Da teu make lalakon. Nyumajak abdi mah resep. Cek si Udi bari elengehan rada eraeun meureun. Resep kana naonna Udi? Jawab Den Cahya beuki heraneun bae. Lantaran waktu keur budak mah si Udi teh tara galantrah kitu. Wah, susah nyarioskeunana Den. Nu langkung sae mah cobian bae. Lalajoan ku Aden. Piraku lamun teu macak kabija je. Eta mah Den, macak jejengeun abdi mah. Lamun seug ronggeng keur ngawi, nyungi gelanana ngantai oray-orayan. Macak kajeuleuh bae. Ceuk si Udi bari gigi deui. Jadi lamun kitu mah maneh teh sok ngigel ronggeng nya Udi. Ceuk Den Cahya bari neuteup. Ari ngigel mah tara Den. Margi teu aya artos kanggo mayarna. Ngan baji kabija bae abdi mah. Jawab si Udi bari ngaheulu. Jadi maneh teh boga kabogoh ronggeng atuh Udi? Henteu Den. Ngahaja abdi je sok babacaan. Ngara teu kapelet ku ronggeng. Anu akhirna salamet lalajo. Bisa karugian mah henteu. Boh lahirna, boh bajina. Syukur atuh aringan ukur resep mah Udi. Ngan kuring muarek lalajo ronggeng ayeuna mah. Baje ka mana aju? Ceuk si Udi gancang keur nanya teh. Urang ka oranye lalajo kamedi gambar. Aduh, kudu mayar kadinya mah Den. Keun bae da mawa duit ieu Udi. Nah sieun-sieun teuing kumayar. Rugi jeung kudu mayar sagala mah. Sareng abdi mah teu purun kadinya teh Den. Da kitu ceuk beja oge teu beda tijin cenah. Ting juringkang kawas urang ngan jeung ngaromong macak sieun Den. Keur nu kakarama aya Den parantos lalajo kamedi gambar. Enggeus sakali pareto keur sakola samemeh masantren dibantun ku juragan guru harita teh euy. Nya eta kecap maneh teh teu salah. Damani ngeleper hate dewek oge jeung sieun sagala aya. Tapi akhirna mah teu nanaon geuning. Jawab Den Cahya bari teu weleh imut ingeteun waktu bareto. Mending lalajo ronggeng Den. Ngararesep kana ngigelna. Jeung geunah ku ronggeng anu ngawihna.
Jadi panon kaparaban, curi oge kaparaban deui. Cenah teu keresya ninggal ronggeng aya deui den, boh lontang, boh longser. Tah, nu ieu mah make bodor sagala rupa, janten aya bikaseurieun. Heug, lalajo ronggeng oge Udi, tapi di oranye sabab kuring tadi waktu dina kareta api ngadenge dongengna salah sahiji panumpang anu resep lalajo kame digambar nyaeta di oranye, malah didinya oge aya ronggeng cenah. Gera urang buktikeunnya, jadi kahayang kuring lalajo kame digambar kacumponan, kahayang Udi lalajo ronggeng kacumponan, da didinya teh aya. Nya kitu ge, say. Abdi mah kumaha junungan bae, ngan sigana kurang betah den, dinu rame kitu mah. Urang buktikeun bae heula Udi. Cing, hayang nyaho mana nu bener? Jawab Den Cahya bari jongjon leumpang. Mitra kaum dangu, ari bari ngobrol mah sanajan teu tutumpakan. Kaoranye geus datang, terus harita Den Cahya nyelang meuli ka recis heula. Didinya terus ka jero maksudna neangan tempat, tapi hanjakareun pisan kabeh bangku enggeus pinuh. Atuh manehna kapaksa ngaleretan anu dagang. Udi, bari nyoto yuk, ceuk Den Cahya bari ngareret ka si Udi anu bengong sarta ratug ninggali gambar hirup teh. Udi, hayu urang diuk dina bangku soto, cek Den Cahya nyarita deui. Lantaran si Udi henteu nembalan, terus harita dituntun gek dari yuk dina bangku tukang soto. Soto 2 mangkok Kang, ceuk Den Cahya saenggeus diuk. Ari panonna mah tetep ninggalikeun kana film anu sakitu seremna. Malah si Udi oge pogot, atena heraneun pisan sabab manehna kakara. Mangga kulan. Cek tukang soto ngasongkeun mangkok ka Den Cahya. Atuh ganjang ku Den Cahya ditampanan, cong samangkok deui ka si Udi. Atuh puguh harita teh Den Cahya sareng si Udi ngarasa sugema pisan. Dahar soto bari jongjon neureup film anu rame. Aduh si Udi olohok katariku eta film anu gelutna keur hebat, silih sikat silih tonjok, ngulinkeun peso balati. Atuh si Udi reuwaseun barang nu nyekel balati pasang rek nu beles musuhna. Ari heat eta peso nyikat musuhna nu dongko. Siga pisan ka si Udi. Atuh si Udi ngorejat nakis peso anu nyamber. Mangkok sotona melesat kubro ninggang ka awewe anu keur nangtung digigir meneran kanu gelungna. Eta awewe ngajerit sabab asa dibaledog ku mangkok nu eusi soto. Gelungna pinuh ku remeh dina lebah cucu konde, lauk jeung lobak nyarangsang. Atuh salakina ngambek ngareretan kana mangkok anu bieu ngagolombrang peupeus ragrag lebah dinya dina gelung pamajikan. Salakina awewe teh mitra kaum dangu, barang nyahoun yen mangkok anu bieu ngablesur. Terus manehna ngareret ka si Udi nu colohok tina bakating gureuwas. Malah Den Cahya oge harita mani calangap sieuneun pisan diambek. Eta pikiran Den Cahya saeutik ge teu nyalahan. Sabab eta lalaki teh salakina nu kabentur harita keneh nyambeurkeun nyorongot bari tutunjuk ngamakna mani hohoa. Naon salahna pamajikan aing sia? Nah, make kumaha ni malelog ku mangkok soto ha? Ceuk eta lalaki manis seserenteng bari tutunjuk. Halusna bae harita loba jelema jadi aya anu misa. Mitra si Udi kaciri gugup
manehna teu bisa ngomong ngan saukur nangtung bae. Malah Maden Jaya oge harita teh ngilu nangtung sarta mangkok sotona mah anu harita can beak ditunda heula sakedeung sabab manehna hariwang sieun si Udi diteunggeuh. Ayo jawab kurang ajar, kunaon sirah pamajikan dewek dibentur? Eta lalaki bari rek nyabok bae daleungeuna diamang-amang. Sanes dibantu kuhan abdi mah nagis pepeso. Jawab si Udi mani beureum ceulina teh. Lah saha lulu belas ilaing? Eta lalaki nyorongot asa diheureuyan. Itu nunu galut dina kamedi gambar kulan sugan teh nyewa ka abdi ari abdi leuwas terus ditagih sarta mangkok lesot. Ampun jan bae kulan, ceuk si Udi bari neureuyan ciduh bakat ku era jeung handeueuh sabab harita pada ngariung. Baingan atuh, ari kitu mah karek datang iraha si laing ti gunung. Ceuk salakina anu kabentur ku mangkok teh. Ger sararea saleri nyengserikeun si Udi anu harita barireum lantaran teu kuat era. Ari anu nyorongot mah harita teh kaubaran geus ngawiwirang si Udi. Leos manehna ngaleos parindah ka tempat sejen. Ari anu sejena mah terus lalajo deui. Boh nu nangtung, boh nu diuk teu kaganggu ku si Udi. Udi, diuk deui ka dinya. Nah, bet nangtung bae. Cek Den Cahya bari ngaleret ka tukang soto. Ok neruskeun omonganana. Cing, soto samangkok deui Kang. Ari itu mangkok nu peupeus kumaha Jang? Cek tukang soto bari neuteub. Sauyos digantos Kang. Mangga bae ladangan deui samangkok. Jawab Den Cahya bari neruskeun dahar sotona meakeun anu tadi. Ari tukang soto mah terus ngaladangan deui. Didinya terus si Udi harita teh diuk deui bari napasna ngarahuh pedah bieu kawirangan. Keur kitu ku tukang soto diasongan hiji mangkok. Adugap eta mangkok teh kumanehna ditambanan. Sarta terus dahar deui bari neureuh kana layar anu sakitu hebatna lalakonna eta film. Matak pogot nu lalayu bari cacamuilan teh manehna mah yongjon nempong. Sanggeus sotona beak mah ganjang mangkokna dibikeun. Regot si Udi teh nginum. Barang manehna ngareret kana kamedi gambarna. Breh kareta api datang nyewuk neunggar ka manehna. Adu maningan sakilat si Udi harita ngejat ngarontok kanu lowong. Malah sukuna teh nojer kana buleng eta soto. Sarta bangkuna kadupak atuh harita ngagoler. Ari si Udi nangkuban. Malah Den Cahya kabawa katindihan eta bangku sarta angen soto bahe da bieu tanggunganana kajejeg suku si Udi sarta loba nu ngagoa kaceretan angen soto. Udi, nanaonan si laing teh? Ceuk Den Cahya bari gancang ngoreja cengkat. Aduh, kareta api rek ngageleng Jen. Jawab si Udi teu paruguh ngomongna teh. Da manehna oge rumasa yen kasieunan deui. Kareta api naon? Nah, aya dusun teh kabina-bina teuing si laing teh Udi. Ceuk Den Cahya keuheuleun pisan. Mitra kaum dangu, si Udi henteu nembalan. Manehna bati olohok sarta rada guram gireum. Atuh kapaksa Den Cahya harita kawiwirangan.
lantaran boga batur teh ngerakeun ka bina-bina dusuna mani meledug matak beureum daun ceuli tapi teu bisa kumaha da puguh kitu buktina terus bae harita teh paciweuh mantu menerkeun sabab tanggungan sotona harita mani ti Bali. Ulu digantian yo. Ceuk tukang soto nyorongo. Tong ribut Kang. Keun digantian ku kuring. Jawab Den Cahya. Bari terus badami ulah rugi teuing salah saurang da tamaha sararea. Mitra kaum dangu sanggeus beres ngagantian Den Cahya harita balik kedaekeun terus nongton saja jalan teh jamedud sabab duit ti bapana tepikeun ka ampir ledis. Untung waktu diberena harita teh loba pisan jeung eukeur meuli pakean tungtungna jadi dibikeun ngagantian parurugi. Den, kunaon mesyumbai aden teh? Beda abdi maledog anu geulis. Ceuk si Udi ngamimitian nyarita deui. Terseupeun manehna mah ari aya batur tapi teu ngomong teh. Henteu kunanaon Udi. Anu eta bae urang teh teu bisa pisan lalajonya. Komo kahayang silaing lalajo ronggeng mah teu saelol-elol acan. Padahal di belah wetan tah kadengena kukuring mah. Ceuk Den Cahya. Sabar bae sakitu loba piambekeun teh. Da geus kitu jadina meureun moal bisa dibalikan deui. Cawios Den, soal abdi mah da teu hayang lalajo di dinya mah asa kapendem puguh Den. Teu cara di ditu geura urang lalajo lontang resep abdi mah Den. Ceuk si Udi kawas hayang pisan diturut. Eta maneh mah mani keukeuh pateukeuh sigana teh. Cing dewek bejaan euy. Nah bogoh karonggeng maneh teh Udi. Henteu Den, henteu. Geura cobian bae ku aden lalajoanan. Abdi mah panasaran lamun aden teu jeung jeleueun teh. Cing hayu atuh Udi. Kagok sial kuring mah. Di mana ayana lontang teh? Ceuk Den Cahya panasaran. Mangga geura. Tu di ditu di lapangan caket tempatnya ojo beus. Cobian Den. Ceuk abdi mah bakal hasil maksud geura. Nah, da teu boga maksud nanaon kuring mah Udi. Ceuk Den Cahya rada ngahuleng. Sumuhun, asalna mah teu gaduh maksudna naon. Tapi ari tos papendakan mah geura tangju kagungan maksad. Moal Den, moal lepat abdi mah geura bae buktoskeun. Upami tos buktos nembe tiasa nyebat ka abdi teh boh salah ajawa bener. Nya pek bae kumaha maneh Udi. Kuring rek nuturkeun ka hayang maneh. Jawab Den Cahya. Bari noyot bae leumpang hayangeun geura tepi ka tempat beus anu lapanganana lega. Leumpangna si Udi gancang hayang geura-geura tepi ka anu sok aya lontang. Barang manehna geus deukeut terus harita ngarandeg. Kawas anu ngadengekeun sora tatabeuhanana. Atuh Den Cahya heraneun pok anjeunna sasawuran. Aya naon Udi? Ceuk Den Cahya bari neuteub. Den, kupingkeun Den. Sora kendangna mani ngembrung kitunya. Ceuk si Udi bari dengdek bae sirahna teh. Ngadengekeun tatabeuhanana anu kadenge kadinya. Nya bae sora kendang jeung ketuk. Mani netral kitu Udi. Eta anu sok di lalajoan ku maneh teh. Ceuk Den Cahya bari neuteub ka si Udi anu keur dengdek. Sumuhun Den.
Keur bajing luncat sigana mata. Moal salah deui Den. Jawab si Udi marah mai budina teh. Yuk atuh gancangan Udi. Aya tapi kalah dek bae ngadengekeun maneh mah. Percuma di kajauhan mah Udi. Mending di kadeuketan. Cing hayang nyaho. Kuring mah rek nanteur bae. Ayo Den, meungpeung jajan wengi teuing. Jawab si Udi bari lempang deui gagancangan. Den, lamun kauning aku mama, yen urang lalajo nu kitu dicaram panginteunnya. Si Udi bari lempang. Make dicaram Udi. Jawab Den Cahya malik nanya. Margi haram cenah Den. Cing, kumaha ari Aden? Teu aya nanaon keur kuring mah Udi. Malah ceuk rasa hate mah mama oge moal ngararang. Nuhun atuh Den, ari kitu mah. Tapi abdi di kapungkur oge, ka mama teh ngabohong bae. Cara bebeja lalajo ronggeng, tapi sok bebeja ka masjid di lembur batur. Jawab si Udi bari elenge. Lamun kitu mah dilarang Udi. Urang teu meunang ngabohong ka kolot sanajan kanu sejen ge. Den, meni loba jalmi kitu. Nya Den. Si Udi bari nunjuk kana tatabeuhan anu diriung ku jalma-jalma. Malah mani pas sasedekah harita teh. Mitra waktosna parantosep, waktosna parantos teu kabujeng. Apunten dina samudaya kalebatan, samudaya kakirangan, samudaya kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Atur nuhun, rewu-rewu nuhun laksat ketika bingahan anu parantos salaskurebna jeung anu parantos manco pangrojong. Ngajempolna atur nuhun kasadayana anu alanyarna aduh tong hilap bisa 1000 heula. Sareng diaktifkeun eta tah. Ieu naon lonceng-lonceng notifikasina. Da kitu mitra. Atur nuhun kasadayana. Mung dicekapkeun sakitu, insyaallah enjing dilajeng deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.